si kehet eta. Ngalun indit heula. Oh, balaga si kedebul hejo. Naon eta? Ieu. Heuh? Ieu teh kupat. Heeh. Ieu teh kupat teh di jieuna teh di Panawangan. Panawangan teh tepatna di Ciamis. Ieu teh makanan khas di Panawangan. Pokona mah anu ti mana-mana, anu ti luar kota, anu ti luar negeri. Pokona mah lamun ka Panawangan pasti Marli kupat gitu. Kupat. Oh, berarti ciri khas Panawangan Kabupaten Ciamis teh Kupat. Kupat teh terkenal kemana-mana. Wangeran kupat ieu mah. Ya, kupat Panawangan gitu nya mah. Cih, aing rek nempo. Si mun ini dikewatkeun kitu. Embung geus menta. Moal neuleuh aing. Astagfirullahaladzim, jalma koret aing ge gableg dahareun mah loba sia teh Cep. Meureun mere tadi. Cih, nanya bener mere, wae rasakeun ke sorangan. Aing moal aing ge sia kupat tah pesek ke sorangan. Ku aing meuli bere pesona sia teh. Anyam-anyam tah ke sorangan kupat. Balata boloto aya masa kupat kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki-aki rapi beri cek. Pajeng. Kesopan ka imah aing. Aki-aki rapi ya. Sia, kadengna teh ngan ngaromongkeun kupat teh teh. Iya, Dok. Hayang kupat, Bang. Hayang kupat teh. Kupat teh aneh aing mah. Hayang. Nyayi di aing teh kupat di mah geus nyieun anu gapoe aing kupat. Hayang teh sia. Hayang, Bung. Atuh da kupat mah nu urang. Urang naon? Nu urang atuh. Maksudnya? Ya, kira cicing. Iya teh ciri khas makanan khasnya urang Panawangan kupat teh. Ya, Lah, lain kupat hungkul meureun di Panawangan mah loba deui. tapi kan anu terkenal mah kupat. Apa ieu? Istimewana kupat ieu. Naon ting? Geus kawentar ka Jumantara. Ai kawentar ka Jumantara naon? Geus terkenal di mana-mana. Nah, eta situ masih bulit terang teu apaleun. Nah, banget. Tah santai. Dibere. Hayang mah. Lah, moal. Tulus ya. Bosen aing mah. Tuh si lato-lato. Dulu tuh si lato-lato. Balaga kitu hirupna. Nah, we di sana. Baru duit teh. Anjir. Baru duit teh. Si eta sombong. Tukang alih profesi. Lain Arif Paposi. Aing ge ayeuna sakecap dua tilu kata ge jadi duit aing ayeuna mah. Nah, si eta meuli gitar di mana duitna? Nya atuh da aing boga teh kudu boga duit mah teh kudu bebeja ka sorangan meuli teh. Eta naon teh nujang dagang buburna. Rondang. Heeh, digadekeun pake beli gitar. Aduh, sia. Kasep kitu tuh ka aing. Da ieu teh percaya kira beli buka. Sia itu bawa gitar di mana? Ya gitar mahal ya. Heuh, di mana sia boga duitna? Moal bebeja. Pan sia hutang ka aing ge can lunas. Nang ngabadog di mana Sep, aja eta gitu. sorangan asa kana teh kamari kasaksian lain sorangan situ ngomong. Utang Heeh. santai wae nya. Santai bae nah. Santai wae Tapi- cenanya. Tapi uing teu percaya ieu, pasti gitar menang madog ya. Sih. Marelek Soalnya pek belum gitu. aki-aki rabi gitu mah. Nah, bukan duit di mana? Heeh, mata ka aing nanyakeun ge. Gitu. Percaya. Sama Sep sama sok aing ngobrol teh sok. Ai balaga okem sia mah. Lain si Usep ngomongna geus padu wae euy. Si. Naon? Heeh. Teu lain masalah gitar mah da eta mah meureunanannya. Urusanan nominal euy. Kan keheulaan aing ka aing nyebutkeun aki-aki rabi kieu mah. Aki-aki ganteng kitu loh. Ontolot. Lain ge. Ai boga juga tong-tong hot gitu sia teh. Ceria lah. Kan wae tong-tong hot. Tah, sarua anjing jeung Sarwanya. kupat adalah tempo. Cicing. Tuh. Yen urang ieu mah. Ieu mun urang. Jel wae ge. Anu urang Panawangan maksud aing teh. Oh, Ada eta teh. Panawangan punya gitu. Aing tanya boga duit teu? Mau gawing mah. Heuh atuh da kasep aku teu boga duit sorangan. Duit teh sia. Tah, mah teu boga duit, beak beuteung. Siang Aing boga duit. Akan membawakan sebuah lagu. Tapi lamun teu boga duit moal aing nya ah. Benar ge. Gitar mahal, suara aing mahal. jika ditulah aing Bisa rudet aing hayang diuk lah. Bisa itu diuk tiluan di dia. ngamual atuh.
Hah? Yang mau ah. Ini kali itu tuh, ini Jadi jauh. aing kudu cicing wae di dieu nya. Ya. Lu tadi ajakan tuh. Aing teh tamu dipersilahkan Boy, kudu nama. yo, kaki rabig. Makal sorangan. Sorangan. Jadi besuguhan naon? Turu, Naon? boga duit hanteu buru ya aing. Hanteu lah. Aing eueun. Sesep bocenah tadi bogas ya mah. Pulang euy kudu disawerkeun. Oh, aing lamun lain gitar mah aku aing dibabukeun. Ini Aing bari jeung telepon jeung karario mah, minta boga duit mah. Aing mah dulu. Oh, balagana lah salat. Boga duit. Gitar. Boga tuh lah. Aing mah tak hayang dari jeung kitu pada boga duit. Rabig. Aing indit. Si jika tong-tong mot aki-aki. Jeung aki-aki jika tong-tong mot ya. Gua tuh apal kalau petong. Gitu gitu. Bener. Aki-aki parah. Rabig. Ya bunga tong-tong mot. Nah, gitu juga pal beduk. Teh ka mana ya indit ngamen eta. Aik menang duit gitu. Wow. Anu merek ya eueuh gitu. Aya gini kajong. Aing mau gitar gara-gara gitar kieu aing barang beuteung lapar nih. Sebenarnya mah aing terlapar yang kupat. Ngeunah meureun jeung gule kupat mah jeung naon wae jeung ngeunah. Aing meureun heula di dieu duh. Yang sarakeun gitar. Boga gitar, teu boga duit ieu teh. Nyoba teu tulus aing. Cing. Aing kieu wae mah. Berhayal dalam naonnya euy? Berhayal dalam pokoknya mah berhayal we aing. Jadi seorang penyanyi kape kieu tah stand teh. Udah aing suara aing alus euy. Daun kelapa alah nu oyang ketebak angin. Ih, salah euy. Ngoyang ketebak angin. Oh, dina akeneh. Aing dasar aki-aki.